Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang teh hirup dalam rangka neangan cacaang supaya hate kasep, supaya hate gelis, saha nu bisa nyaangan hate. Urang hate teh kerariwe coba datang ka polsek, leuwih riweuh. Sebab sejuta masalah di polsek, sebab eta polsek adalah ibah setan. Mal beres jangan cacang ka polsek mah. Sebab lawan nu mabok di dina, nu zinah di dinya, nu ngabunuh di dinya, nu maling di dinya, eta teh ibah setan. Geus nu meunangkeun setan teh kudu setan deui, polisi teh setan. Nu meunangkeun setan mah kudu setan deui atuh kajen hukum ge. Ya nu nyaho ka abri, abri deui, nu nyaho ka intel, intel deui, nu nyaho ka kiai atuh kiai deui. Nu nyaho ka setan atuh setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atba tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ke kiai urang anu tadi parantos masihan mauizah. Urang doakeun para kiai-kiai, para ustad-ustad, mudah-mudahan diparasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Paratur pemerintahanna, sipilna, militerna, alhamdulillah malam ieu di tengah-tengah urang aya Bapak Tito. Kepanjangan tangan dari Bapak Tito, Bapak Kosasi, santri Al-Istiqlaliyah, Kapolsek Pasar Kemis, teu jauh-jauhnya nama, rencana ngajabat selama di Pasar Kemis teh cuman hayang kawin deui. Pemajikan ieu ka aja. Abri atuh alhamdulillah rarentul araya roreng-roreng
terutama Bapak Panglima Bapak naon Gatot alhamdulillah hadir tengah-tengah urang nu geus teu asing deui di kalangan tukang ngadu ayam selalu hadir nyana ialah Bapak dan Ramil urang atuh tukang ngacak-ngacak maksudnya lain hadir main lain ngacak-ngacak nantasit Ketua Panitia Penyelenggara PHBI anu dimotori ku seorang pemuda baheula kuari kolot teu aneh deui jeung teu asing deui anu henteu berkesampaian nyandung datang ka kuari hayang keneh nyana nyandung mah Bapak Haji JJ Masyuri nyai JJ naon eta JJ ya Allah ahli-ahli Sukamantri terutama Bapak Ketua Pembangunan Masjid beserta sekretaris anu selalu eksis nu ditulis ge nyatetan bae naon bae dicatet hadir alhamdulillah tamu-tamu dina sahieu alhamdulillah ngabaris kumna seluruh hadirin wal hadirat kumpulna urang di dieu tentu lain rek demo lain rek dagang lain rek pamer hayang kasyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal daekeun diuk di dieu kapolsek lamun lain cinta Kangjeng moal daek diuk di dieu padan Ramil lamun lain cinta ka Kangjeng moal daek diuk di dieu Haji Masuri lamun lain cinta ka Kangjeng moal daek diuk di dieu Rusdi lamun lain hayang berkat alhamdulillah nu jelas soranganan diuk di dieu teh beda-beda maksudna mantak dilempengkeun ulah aya kasisi kagigir hiji bae hayang meunang berkatna syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besing keberesan maulidan aya sesana pakai syafaat sing ade kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna simkuring umumna urang sadayana kempel di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun karena dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu maksudna sakumaha tadi hayang kasyafaatan tapi simkuring ka dieu henteu maksud ngaji henteu cukup ku Ki Qurtubi cukup ku kiai-kiai nu lain ngaji mah kula mah ka dieu ieu we hiji deuk silaturahim ka urang Cilongok
orang kidul maksudnya jelema keneh teh monyet hayang gadeuleu besi pararindah besi berubah banget na jujara di monyet naudzubillah min dzalik tah jadi ai kadeuleu mah kieu masyaallah jah orang jelema rupana mah henteu termaksud rek ngaji henteu jeung kula mah henteu bisa bahasa Melayu teu bisa pasehan Inggris batan Melayu aneh eta diapalkeun bae di ngomong I love you terus di ba I'm hungry eta terus bae understand eta bae jangan kata diambalkeun teh eta mah lulu teu jauh teh eta asal kapanggih bae jeung urang di Inggrisan pas aya urang Inggris teh mah bego teu maksudna gaji sama sekali sim kuring mah ka dieu teh rek ningali nu geulis sakitu bae hayang neuleun nu geulis sebab ningali pemandangan nu jore teh senep rarasa teh senep tapi lamun neuleun nu kasep neuleun nu geulis masyaallah cenghar kapolsek urang kasep bari atuh make kopiah kumisan sakieu mah kasep lah ya dibandingkeun jeung anu di kurungan di ditu mah kasep lurah urang bau parah lurah watu tama Robi Sugoro urang karasep ieu mantan kapten ya cak pamajikanna ge kasep cak pamajikanna cak urang wallahu a'lam ieu dek nu geulis we hiji senang mun nu geulis teh masyaallah hate lain deui tapi neangan nu geulis di dieu hese sebab lamun urang ningali di Mesir nu geulis ambalaya pelayan restoran masyaallah irungna bae ge irungna masyaallah ningali di Iran wow pohara garlisna kamari di Uzbekistan masyaallah nu jore datang ke Haji Pendi mah pohoan teh jarah-jarah motoan urang ditu bae ada tina sawarena blon hiji tah jarah dia motoan bae di pasar ge di pasar cekena garilis amat teh sakitu di pasar mun urang mah pasar doyong eta di Uzbekistan lain di pasar elit lain pasar doyong mun urang garilis amat teh dipoto di heuy ieu urang lembur tapi garelis dasar teu nyaho potongan ieu budak jadi senang leuleun nu geulis teh senang masyaallah kari beda entah kaji masuri seger bae asal paminggu bae jana matu lain maksud ngaji nya nama leuleun nu liwat tagelis tagelis seger tapi lamun sakadar ningali geulis dohir doang majang naon ieu awewe geulis paeh bilatungan ieu lalaki kasep paeh bilatungan kapolsek modar bilatungan lurah koit bilatungan Rusdi ngajegjes wah tong malo itu bilatung bilatungan tapi ngandelkeun geulis jeung kasep paeh bilatungan naon hartina kuari diurus ku urang kageulisan urang
diurus kakasepan urang, diurus awak urang, teu meunang kuru setik lintuhan, lintuh teuing leuh kuruan setik, kurang putih diputihan deui, makan hayang muantap dikajepangkeun, dimodif beungeutna, diplastikan, operasi plastik. Hayang gelis tuh ibunda tercinta ibu urang sarerea, ibu Atut anu kuari nuju masantren, eta teh wajahna teh eta teh dioperasi pae bilatungan. Nginget-nginget kuari mah urang teu meunang jore saeutik, teu meunang kuru saeutik, teu meunang pias saeutik. Oh, pengobatan beungeut lagi jutaan batur mah. Lamun urang nyaritakeun bintang film eta Ola Ramlan bepan pernah ngaji ka Cilongok sababaraha kali, eta nyana mah ieu nyana sendalna ge dikitukeun ku bujangna. Ieu di dieu di hareupeun kula pantah nyana ngaji haju di dieu naon garang-garana aya kesang teu daekeun nyusut sorangan dipanyusutkeun, padahal mah kula ge daek mun teu nyusut itu. Ya si Gusman ngaji kamari ieu teh pan. Sarua ya si Gusman ge kos kitu. Mahal pengurusan wajah bintang film teh mahal. Mahal. Teh inget isuk pageto pae dihimpit ku taneuh saminggu 2 minggu betus. Bila tungan cacingan. Masya Allah kari. Sakadar neangan nu geulis atuh babari boro-boro ieu nu kararasep ya ieu mah kasep lah sakieu mah dibandingkeun jeung di solear mah atuh kasep sakieu mah nu jore asal boga duit teh ambalaya. Bahkan naudzubillah min zalik di urang aya nu boga pamajikanna leuwih ti syariat, aya nu 5, aya nu 6, aya nu 7. Kok cenah kiai nyaho pamajikanna datang. Kula pamajikan Pak Anu nu kasabaraha nu ka-5. Jih, Firaun aya di dieu ku ari ye. Aya deui datang kula pamajikan Pak Anu cenah nu kasabaraha anu ka-7. Namruz aya di dieu. Ternyata Masya Allah teu kudu jauh-jauh. Neangan buang kawarah teh di lembur urang ge aya. Jadi neangan nu geulis teh lain neangan nu geulis beungeutna. Lain nu neangan geulis kasep beungeutna, nu geulis hatena, nu kasep hatena. Kajen teuing beungeutna geulis hatena geulis, bawa ka imah kula. Lamun beungeutna jore hatena jore, dikeun ka Haji Masuri. Los yang nama kos gitu ya. Tah kasep hatena geulis hatena, Masya Allah. Urang kapanggih jeung awewe geulis hatena indah. Sebab naon? Kurang dikawin ditanya mas kawina, ieu mah pokona mah kula mah karena Allah. Sadiberena bae. Aduh, hate leuleus perasaan. Geus dikawin hayang sabaraha duit sapoe napakan, sadiberena bae leuleus. Begitu geus 1 tahun 2 tahun ka beusireuk nyandung mah bae, Masya Allah. Geulis tah hatena tah. Atuh pan ieu mah hate momonon kabeh. Aja salakina lamun kasep hatena teu kudu dipenta, duit dibere bae. Tah kasep hatena mah teu nungguan pamajikan menta. Saayana bae plek 1000. Itu kasep eta hatena kan kasep, Masya Allah karim. Ya Allah, begitu ditawaran ku pamajikan kakak mobil boga imah jasa kieu maweweg atuh meujeuna keur ngora beusideuk nyandung atuh mangga bae. Ih moal neng tak kasep hatena tah. Tah jadi lamun salaki kasep hatena pamajikan geulis hatena moal aya ribut, moal demo moal demo ieu pan pamajikan demo karus dikokoprak di kieu bae pan sapoe 12 beak.
akibat teu tek enjip teu saling. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang teh hirup dalam rangka neangan cacaang supaya hate kasep, supaya hate gelis, saha nu bisa nyaangan hate. Urang hate teh kerariwe coba datang ke polsek, oh leuwih riweuh. Sebab sejuta masalah di polsek, sebab eta polsek adalah ibah setan. Moal beres jangan cacang ke polsek mah. Sebab lawan nu mabok aya di dina, nu zinah aya di dinya, nu ngabunuh aya di dinya, nu maling aya di dinya. Eta teh ibah setan. Geus nu menangkeun setan teh kudu setan deui, polisi teh setan. Nu menangkeun setan mah kudu setan deui atuh kajen kumaha ge. Ya nu nyaho ka abri deui, nu nyaho ka intel deui, nu nyaho ka kiai atuh kiai deui. Nu nyaho ka setan atuh setan. Nah, lamun urang kuari keur kredit datang kuari kalurah moal beres neangan cacaan hate kai balurah pukul lurah nage ti ditu nu ngora teu nyahoeun bae pamajikanna nama sarua nya nage riweuh wacana kieu ulah dibuka-buka lain lurah ieu di Lampung KTP-na Sukamantri. Ketika kredit hate bermasalah hate poek geuleuh maleuk teu nyaho lelempeng nanya urang ka abri cadu datang ka bisa bagi moal bisa sebabnya nama bagianana perang pistol senjata bom. Nah begitu urang nanyakeun ka abri boga masalah ya granat ya. Atau mana bom granat nama, iya harus dionam boga na granitnya nama. Wah selesai. Nah, sugan dibawa ke Imam Haji Masuri, boga masalah Imam Haji, boga masalah naon tuh, pugu iya imah tangga, aing leuwih ti heula. Anu masalah na 7 jadi 100, nambahan masalah. Moal beres saha tuh lu boga cacaang teh masyaallah ulah salah coba ka imah kiai urang ka imah kiai neangan cacaang waalaikumsalam ayeuna coba pamecahkeun masalah kiai kunaon emang kula boga kreditan mobil ieu geus 3 bulan ieu henteu kaasupan sugan bae boga nasehat kiai pugu nu mama geus 5 bulan Kiai tolol ya kudu diijekeun abri polisi Kiai Haji Masuri di bagudeg teu bisa masalah teh pecah-pecah si horeng teh nu bisa mecahkeun masalah mah Kangjeng Nabi nu boga cacaang teh secara mutlak adalah Kangjeng Nabi sebab diciptakeun ku Gusti Allah maksum. Kangjeng Nabi teu aya para sahabat teu aya para tabiin teu aya atba tabiin atba tabiin ialah manusia mencintai kebenaran bari nyaho kana bener bari ngalaksanakeun bener tanpa aya muatan baik eta pedagang eta polisi eta abri eta kiai mun aya jelema mencintai kebenaran nyana ngalaksanakeun benar bari nyaho kana bener etalah jelema nu nyaho jeung anu boga cacaang tinggal beda tangan ke polisi nu mana ya nu boga cacaang Tito poek tamah tak kudu rantai tamah sa polisi nu mana ya kiai nu mana puyeng urang nah maka ulah aya puyeng-puyeng lantaran Gusti Allah teh sepanjang masa nurunkeun mukjizat untuk sepanjang masa dimimitian kuturuna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam di Gunung Himalaya India
Kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Allah menginstruksikan, "Hei Adam, panggilan Hawa." Kumaha di mana? Lantaran abdi ieu deuk nanya ka saha? Manusia kakarak aya duaan sadunya. Urang bae ku hari lamun duaan bae jeung Rusdi sieun. Sieun ulah sadunya ulah saimah bae duaan bae. Rusdi sia di dapur aing di hareup. Asana modar isukannya. Sieun sakira saya jurig. Kangjeng Nabi Adam duaan sadunya, masya Allah. Bapak urang sararea, bapak urang sadaya Adam. Cek Gusti Allah, "Hei Jibril, turun, tuduhkan." Adam tuduhkan, tuntun ke Jeddah. Dituntun. Yuk cek malaikat Jibril, lantaran turun nunungtun malaikat Jibril atunya ho jalan. Jak ieu malaikat Jibril mapan baripan ditungtun ku malaikat Jibril mah hiber. Atuh di India ka Jeddah teh sakicep set datang. Coba lamun nunungtun Haji Pendi. Urang kuari di ka Bogor nunungtun Haji Pendi asana ka Lampung. Ka Lampung nya teh nyaho jalan nya mah. Teu jauh jalan, kula nyalateun ka Rimpak. Nyaho Mang Haji ka Mang Haji anu. Nyaho, tanggung jawab cenah sabira Rimpak atuh. Hayo geus, cayur. Mampaning 12 mobil jeung santri. Tenet. Datang ke Belaraja. Belum bener. Teu jauh cayur acan. Masya Allah, mangkaning ditungguan jelema nyalateun. Ya Allah, orang beki kolot beki pikunnya. Teu nya. Gas, hiji eta. Wari ke Pasir Gadung. Ki Ali nikahkeun Haji Acung. Nah sekolah teh Rusdi ayo petunjuk jalannya nah mana di pengkolana ke mana cenah aja ayo gara cepetan benaran ditungguan mengkol ke Pasir Awi mengkol deui ke Pasar Kemis boloonnya sih budak teu Pasir Gadung acan ulah nungtun jelema tina zalim ulah nungtun jelema tina poe kana caam nungtun ke Pasir Gadung bae teh nyahoeun. Anak buah error kabeh. Jauh jalan. Satu ketika kula yang ningali ru'yat ke Jakarta Cakung. Nanya ke Haji Pendi, Haji Pendi, nyawa Cakung tuh. Wow, Jakarta ya. Ya, tileletik Jakarta. Ah, guys, percaya guys. Ayo. Tatarina deksa mobil adik kula mari luka be. Wow, aya 8 mobil meureun. Berangkat. Set. Ngaji, saya deh. Ya, tenang geus. Nyana geus rada hareudang datang ke Jakarta. Ka mana ka arah Cakung jak nyana ieu. Teu Cakung. Masya Allah. Bo berangkat datang ka ditu polisi. Polisi, set. Kula turun, Pak. Ya, oh, ada apa Pak Haji? Saya mau ke Cakung, ke rumahnya Pak Kiai anu mau. Oh, atau kenapa jalan sini, Pak Kiai? Salah, Pak Kiai. Nah, jalannya dari sono belok kanan, ntar kiri lagi ke situ. Ini siapa petunjuk jalannya? Ini Pak Haji ini. Kula maaman, atau adik kula mah ditangkap ke polisi. Gara-gara Haji Pendi. Nah, iya teh jauh jalan dah kos gitu. Nah, Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam alaihi salam anu sababna ngalanggar peraturan sakadar sabab. Begitu kapanggih Jeddah Siti Hawa na berangkat ka Muzdalifah. Kangjeng Nabi Adam ka Muzdalifah geus ka ambe-ambeuna. Aambean Hawa geus ka ambe cek Kangjeng Nabi Adam, cek Siti Hawa geus ka ambe. Di mana? Ternyata ditah lempang ku malaikat Jibril ke gunung Arfah Jabal Rahmah. Datanglah kadinya Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa ge datang kadinya. Oh, sakumaha Romi dan Yuli. Hawa. Mantu teu kudu kikituan duaan ieu.
langsung pelukannya Masya Allah maha kawasa Allah. Setelah pertemuan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Jabal Rahmah nu mantak di ngaranan Arfah hartina wawuh ketemulah Kangjeng Nabi Adam di dinya instruksi ti Gusti Allah supaya ngadatangan Baitullah can aya nanaon kakarak aya batu nu diturunkeun ti surga langsung Kangjeng Nabi Adam tawaf di dinya instruksi Gusti Allah imah-imah lah di Mekah nu pertama imah tangga manusia bapak urang jeung ibu urang Adam Hawa di negeri Mekah. Awal manusia pertama Adam Hawa cicing di Mekah nu ujungna bakalna diakhiri ku urang Mekah deui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara tertua Mekah India, Irak, Syria, Syam, Cina, Uzbekistan etalah negara-negara nu tertua. Imah tanggalah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Mekah. Terus boga anak Qabil jeung Habil. Kakarak ge aya dua anakna Qabil jeung Habil. Masya Allah karim. Cik sakaol mas sakali anakan teh dua-dua. Qabil jeung adina awewe, Habil jeung adina awewe. Gede setan datang. Setan mah di surga ngagoda bapak urang. Begitu Qabil datang digoda titah ngabunuh Habil. Terjadilah pembunuhan lantaran titah berkurban ka Gusti Allah nu ditarima nu Habil nu Qabil teu ditarima. Marah maka mulailah setan ngagoda untuk membunuh Habil. Habil moal ngalawan cek Habil andai kata kakak dek ngajotos kula dek ngabunuh kula mah moal ngalawan setik-etik acan lantaran kula masieun ka Gusti Allah. Habil termasuk orang anu takwa, Qabil jelema anu zalim mulai dibunuh. Tiba heula ge geus aya pembunuhan kakarak sakitu atuh komo kuari mantap kapolsek bingungeun ge di Kaler pembunuhan, di Wetan perzinahan, di Kulon perjudian, di Kidul pemabokan. Bingung maksudnya proyek kabeh ieu mana ya? Ya Allah terlalu loba proyek ya. Setan teh ambalaya atuh komo kuari baheula bae seperti eta. Mulailah terjadi pembunuhan kabelah dieuna terus ambalayah anak incu Kangjeng Nabi Adam mulai neangan pausahaan masing-masing lantaran raja pemerintah nu ngerahkeun ge jang dahar mah pasti neangan. Jokowi paeh dahar neangan sorangan, Ahok modar neangan sorangan dahar mah, bupati paeh sarua bae, emak urang paeh jeung bapak urang atuh urang nya neangan sorangan. Iya urusan dahar jeung nginum mah kebutuhan urang ngan nagara kudu aya nu ngurus dititah. Mantak Gusti Allah ngajelaskeun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka mulailah anak cucu Kangjeng Nabi Adam teh ambalayah di mana-mana. Ti harita keneh ge geus mulai sirih tuding suuzon, mulai garelut, bahkan pembunuhan geus dimulai. Timbullah putra Kangjeng Nabi Adam ngaran Kangjeng Nabi Sis diangkat jadi nabi. Dakwahlah Kangjeng Nabi Sis untuk menghancurkan kebatilan. Terus Kangjeng Nabi Sis wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Idris alaihissalam. Kangjeng Nabi Idris telila dilanjut ku Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Terus bae ketika kezaliman kemungkaran loba datanglah Nabi, kezaliman ambalaya deui datanglah Nabi, kezaliman datang deui datanglah Nabi. Selalu kitu bae diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah 14 abad anu silam lahirlah junjunan alam di kota Mekah.
671 lahir Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi makasep. Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin thaniyah marbu'al qamati abyadal lawli musyarraban bihumrati wasi'al ain. Kangjeng Nabi mah hiji kulitna lain kos Rusdi. Ima jeung kadal hampir akur. Kangjeng Nabi mah kulitna musyarraban bihumratin abyad putih semu keberem-bereman. Masyaallah. Lamun urang ningali beungeut awewe anu dipolesna rapih teh disebut putih lain, disebut berem lain. Ya Allah, jadi semua herang teh ya kari. Tapi lamun kahujanan haji belang. Teu asli. Kangjeng Nabi mah asli. Abyadul laun musyarraban bihumrati. Kemudian bulu matana bentik, irungna mancung, waosna rapi. Kangjeng Nabi marbu'al qomati dedeg pangedegna jangkung teuing henteu, handap teuing henteu, gede teuing henteu, leutik teuing henteu. Setiap jelema nu ningali ka Kangjeng Nabi pasti resep, pasti cinta, pasti senang. Jelema lapar urang Arab begitu ningali Kangjeng Nabi jadi seubeuh. Ku resep-resepna neuleuh wajah Kangjeng Nabi ngadadak bae seubeuh. Kamari mah di Cilongok aya jelema seubeuh ningali haji pendek ngadadak lapar. Ngadadak lapar bae tahu guys. Malah mah peureup hayang kikiran bae. Di samping lapar teh hayang kieu bae, malah geus dikieun. Ha. Ilah Kangjeng ohara. Nah malam ieu urang teh mengenang kelahiran Kangjeng nu kasep, Kangjeng Nabi anu ganteng, Kangjeng Nabi anu gagah, Kangjeng Nabi anu piawai, Kangjeng Nabi anu boga julukan rahmatan lil alamin. Al-Quran ngajelaskeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pati ngutus kaula Kangjeng Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ke alam. Kangjeng Nabi mah mungeun ngadenge umat asup ka neraka, mungeun jasa. Bahkan Gusti Allah andai kata aya umat kula dek di nerakakeun, kula nu jadi tumbalna, kula bae ka nerakakeun dibandingkeun batan umat kula ka neraka. Ku rahmat-rahmatna ka umatna sampikeun ka ulah ya nu ka neraka. Kajen teuing polisi salah ge ulah ka neraka ulah. Mun endeuh teh mah ulah kebal-kebal 1000 tahun. Kajen teuing ieu pedagang salah ge ulah datang ka neraka ulah. Pedagang kajen teuing make duit kreditan, duit bank, riba ulah cek Kangjeng Nabi ka neraka. Ngan maksa bae ya otomatis digubiag heula. Gubiag heula dikieu-kieu lantas taji imis dikieu. Lamun teu tobat mantap. Pintu pertama adalah tobat supaya manusia salah bisa tobat, supaya manusia anu teu lempeng bisa lempeng, supaya nu poek bisa caang. Rahmatan lil alamin. Kangjeng Nabi teh jadi rahmat dumantak. Lamun urang ngadenge Kangjeng Nabi henteu ngerejet acan, wah ieu bakalna cilaka. Tapi lamun di jero hate urang ngadenge Muhammad mana ye? Muhammad pengkolan, itu masuk main gaplek Muhammad eta mah. Baturna eta teh si endul, da si kuncir. Lamun ngadenge Kangjeng Nabi cet ka jero hate rahmat. Insyaallah ngadenge Kangjeng Nabi tiis rahmat. Mantak di Uzbekistan mah asa urang kapanggih we rahmat. Ku lagi kata aja tak ka orang Uzbek. Asal kapanggih we jeung jelema di itu mah tungkul rahmat. Ingat ka Kangjeng kula. Rahmat, masyaallah.
Haji Pendi mah katihang ge rahmat nya nurutan Uzbekistan katihang ge rahmat tah iyalah Kanjeng Nabi marahmatan lil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun ditanya seluruh nabi aya sabaraha jeung seluruh rasul aya sabaraha, urang teu pernah nginget-nginget, teu pernah nginget-nginget. Ulah tebal luhur teuing teh mah lamun ditanya Kanjeng Nabi anakna sabaraha, kakek sabaraha karanya sabaraha. Lamun ditanya ai Oma Irama di boga anakna sabaraha di? Oh, porget. Pugu diomong ditalar bae nya. Urang mah beki leuwih nyahoka jelema-jelema nu karita. Kuari bintang Brazil nu nomor 12 sabaraha. Nah, tadi. Saka. Sa. Oh, Pele mah baheula atuh. Urang leuwih nyahoka nu kaskar itu. Nah iyalah Kanjeng Nabi urang rahmatan lil alamin, tinggal urang senang amat boga Kanjeng Nabi anu rahmatan lil alamin. Urang bunga amat boga Nabi nu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin Kanjeng Nabi mah lain sakadar rahmatan, tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab di akhirat Kanjeng Nabi. Ketika manusia engke ditimbang amalna saurang Haji Mas sore. Oh, geter-geternya. Deg. Aduh. Ieu nu goreng amal ieu. Ieu nu bagus. Ieu tihang. Haji Masurina di dieu. Sabelahna ieu sagede dunia. Sabelah dia sagede dunia. Gedena. Anu nek ditimbangna sagede Haji Masuri. Ya, leutik gas. Geus kieu bae cak Haji Masuri asana neraka ieu mah. Asana neraka ieu. Inget keur ngora baheula. Aduh, asana. Ya Allah, geus kieu bae. Hitung salat. Aya namangan teu husu. Puasa. Keur ngora loba batal. Zakat kilo kabeleteran Haji Pendi nya na. Puasa, zakat, haji mah aya. Banding-banding jeung kejahatan-kejahatanana. Maling loba keur ngora. Cewek bek 3 mobil. Dikawin henteu pan. Cak malaikat jore amat ya kia. Terus macam-macam ternyata beratan kakenca. Kia cak Haji Masuri neraka. Cak malaikat seret ke neraka. Cak Kanjeng Nabi. Ulanya nama di masjid bae. Iya rahmatan lil alamin ya. Ya Allah, ya Rabb. Cek malaikat emang di masjid naon? Iya nang hitungan duit kotak. Iya tenang. Ajo. Loba nu leungit, ala leungit seutak saeutik lah. Kerja sama jadi jeung ketua. Henteu banyak tuh kos gitu. Jadi ieu rahmatan lil Kanjeng Nabi. Lah ai salah seutak saeutik mah ieu nu dideuleu kula bae. Ya Muhammad rahmatan lil alamin. Ulah dideuleu Haji Masuri na cek teh. Tapi nu dideuleu ieu na ieu. Di jero hatena aya Allah jeung aya Muhammad. Waduh cek malaikat. Hatuh kumaha ente bae? Geus tenden bae di dinya. Hatuh mah hantep. Di tenden bae di dinya teh. Aya nu nanya, "Musri di ka mana?" Nyaho. Nyaho aing bingung cek dina ieu. Aidisna mah ka neraka. Ngencan karuhan ieu ka mamanana rahmatan lil alamin. Tendena ka surgakeun can wayah ka nerakakeun embung aja di kana kegeun ulah Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Kaela tenang aja pendek. Wah nyana ge geus kucem. Anu dagang tuh bener-bener ti leutik
timiti dagang lauk di Jakarta nipu melulu sakilo gan 7 on we ditambah heula teu kitu cenah teu sugih jak cenah oh anu geus buruk digetihan ku nya ulah ge nyaho jak cenah eta geus buruk datang ka dagang karung teu beres datang ka kuat oplos malun. Nah begitu timbang deng dekene we ka kenca kenca wah ieu neraka deui be Kanjeng Nabi ulah nyana imam di mana di Masjid Hasbunallah atuh teh supir gitu-gitu ge ulah wakalana aju di ka surgakeun can puguh ngan teuneun mah dikumpulkeun we di dinya teh sakitan tadi kumpulkan Rusli Dulgani kok mau Dulgani mah loba gaya jelema atuh jadi kiper baheula keur SD jadi kiper kula kan sakola jeung nyana SD 4 jadi kiper nyana lamun main bola teh action apa harajas ngadu jeung SD hiji eleh 4 tayyikir carita rahmatan lil alamin kekarak datang kadinya insyaallah kurang lanjut deui engke di maulidan di mana ya Bajak Sakilat ira tanggal 14 ta ieu mah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahwa kelahiran Kangjeng Nabi adalah membawa syafaat. Lahir di Mekah, manusia pertama cicing di Mekah imah tangga anak Adam jeung Hawa. Kemudian diutus Kangjeng Nabi terakhir adalah di Mekah Kangjeng Nabi urang di antara Kangjeng Nabi Adam jeung Kangjeng Nabi urang loba nabi ke kukula insyaallah bakal didongengkeun deui di episode selanjutnya. Ieu mah punten kasadayana sanajan bari sakit teu karasa sebenarnya ieu geus sajam leuwih. Nah ieu mah urang eueuh deui bungah bahwa urang kumpul di dieu hayang menang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur mudah-mudahan urang menang rahmat Kangjeng Nabi urang. Adapun permasalahan kesalahan orang tentu aya nu jadi kiai, nu jadi ustad, pedagang, kemudian anu jadi pejabat, jadi pengaman dan lain sebagainya. Lain berarti haji babari menang rahmat, urang perbaiki kasepkeun jeung geuliskeun ke coba cara ngageliskeun jeung ngasepkeunana kumaha supaya boga hate kasep, supaya boga hate gelis, abeh rahmat Kangjeng Nabi urang nempel ka urang kumaha carana selama urang hidup dicoba ku urang diupayakeun supaya urang bener-bener kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.